aya ge dongeng dina kitab tasawuf teh aya jelema muslim pas menghadapi neraka salam heula nya ka malaikat, assalamualaikum. Malaikat macam-macam segala salam segala naon. Tetep jana salam, assalamualaikum. Salam-salaman di dia bang, salam teh kan kasalametan ieu neraka cek malaikat. Tetep kula terbiasa di dunia deuk kumaha teh deuk kumaha salam, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Tidak ada jalan untuk neraka. Pan, tunggu waalaikumsalam. Dilaporkeun ku aing sia ka Gusti Allah mun aing ka neraka. Sebab di dinya geus nganyatakeun waalaikumsalam. Ieu mah kaleupasan teu bisa kaleupasan. Aya bae ahli tasawuf pokos kitu jasa. Mana suratna? Allah make surat-surat. Pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam. Berarti tetep ka anjeun salam asa kudu ka neraka. Namun kula datang ka di kana neraka kan lapor aing ka Gusti Allah. Cek malaikat ulah gandeng. Ulah gandeng ieu mah. Aing ku bantu dibalangkeun bae. Oh masalah. Yang penting aing masalah amat bae. Geus ulah bebeja ka sasanya. Moal. Tadi jeung loba kos kitu jasa. Geus atuh balangkeun. Oh, datangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadengin kudu di tukang kafir. Tetep kan nyana ai kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salam mah. Nurutan nyana ge. Assalamualaikum. Kejem malaikat. Tadi singko salam di blon. Tetap jalan salam. Assalamualaikum. Tulak cangkeng malaikat. Tulak cangkeng malaikat. Cek dina hatena moal jawab ku aing jeung. Kilu kali. Assalamualaikum. Ditowel make sikut. Ngaguling ke neraka. Cek malaikat ampura aduh. Ampura aing lain teu ngajawab sikut aing ngomeh sia ya. Teu bisa tetep bae nu di dunia na teu bisa maca syahadat diturutan ku kumaha ge di akhirat moal bisa. Tetep jadi eta make sikut dikitukeun doang trek. Neraka. Tetep hampuran balik hampura aduh. Cek nya ieu sikut ngamuk ya ceun. Aya we Gusti Allah. Jadi tetep salamet tah. Itu Islam. Ieu masih ngejebur kabeh ka neraka. Umat. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a. Begitu ararasup kabeh ka jero neraka sing gulimpang Yahudi Nasrani musyrikin kafirin itu Konghucu Buddha Hindu kabeh arasup ka neraka kullama dakhalat ummatun begitu asup ka neraka umat la'anat ukhtaha nyana nyarekanan dulurna di jero neraka teh nyana nyarekanan gara-gara sia aing asup ka neraka goblok sia keur ieu aya nu muludan aing ku sia diulah-ulah aing deuk ngadengekeun kiai dina rajaban teh ngajakan ka Allah ngajakan ka Kanjeng Nabi pan ku sia diulah-ulah tolol sia ye cakena nolol-nolol ka aing atuh sia bae keur ieu muludan ka ditu atuh kunaon nurut ka aing atuh gara-gara sia goblok tungtung apa lain ka neraka ieu sia gelut cenah di dinya di neraka gelut atuh malaikat keke ulah gelut cek ulah gelut gelut jeung teu gelut panas bae kan di neraka gelut la'anat ukhtaha ya Allah ya Rabb paingan di penjara gelut parenganan ieu gambaranana
begitu datang anu anyar gengna datang wow betungna geus gedut jasa mangkaning bujal nagedoton kahar bodega ini makanan aku kenapa kamu masuk sini ya kamu mau bunuh ya berapa yang kamu bunuh berapa yang kamu bunuh ini kan penjara tempat pembunuhan. Siapa yang membunuh penjaranya berarti kamu ngebunuh. Kamu berapa yang kamu bunuh? 3. Kecil. 100 yang aku bunuh. Kalau kamu nggak nurut sama aku, termasuk engkau yang akan kubunuh di sini. Urutin nih tangan gua nih. Urutin, ayo. Urut. Ayo nggak mau gua tempelin lu, gua bunuh lu. Hah? Oh, di penjara mataku lambung 2 kali ke penjara. Tolol jasa. Emang dia ke penjara aing ke penjara neuleuh doang ke penjara. Lain aja di penjara, asup ke penjara sabaraha kali. Lamun dihitung mah aya naon? Ya itu mah rahasia perusahaan. Aya nyaho bae. Bisnis kami mah ke penjara gatuh. Boh budak. Di penjara teh lain lalakon, norengkos kararitu. Na ieu ge la'anat ukhta allati qablaha li dhalaliha biha. Terus menyusul nu sejen deui datang deui saling kitu menyapa. Talah kau datang kabeh hatta idza daraku fiha jami'a. Gus karabe darah datang kabeh blus malah di tareangan. Si anu ke mana si anu? Oh can datang, tungguan. Gus gerlut Gus wow, Gus silih ejek, Gus silih kitu salahkeun, silih lanat. Omong wah Gus kacau balau Gus di neraka teh. Gus nyarekanan Gus sagala macem. Ditanyakan si anu ke mana can datang, si anu ke mana can datang. Paus ke mana paus? Ayo orang kejar paus ya buang kawara ceknya dia paus. Waduh. Ya gara-gara nyana ya orang ya. Mana kardinal teangan paus na kardinal na di teangan kabeh. Geus karumpul kabeh. Hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum. Ngomonglah pengikut-pengikut nu palandeuni liulahum kanu arawal ka pamimpin-pamimpinna anu kunyana dituturkeun nyana ngomong ka Gusti Allah Rabbana pangeran abdi sadaya ngaku nyana kuari mah pangeran teh Allah. Dek ka mana deui atuh ja pangeran nyana batu teh daekeun muncul kayu kitu keneh malah dihijikeun pangeran nyana batu jeung kayu teh dihijikeun ngebuncal-buncal di dinya teh disiksa. Nu ngaran Manat nu ngaran Uza. Kobe aya di dinya. Anu kuari patung-patung Maryam, patung-patung Kangjeng Nabi Isa, patung-patung Buddha dan lain sebagainya dihijikeun di dinya. Teu hayangeun moalah kunyana dihancur-hancurkeun di neraka. Goblok sia, goblok tolol gara-gara sia. Wah, hancur. Pangeran-pangeran teh hancur di neraka. Ngomong deh pangeran. Atuh sia anu nita nyembah ka aing. Pangeran ngomong, kos dukun teh mah pangerannya. Kunaon sia nyembah ka aing atuh cak batu cak kayu. Cak berbagai pangeran-pangeran teh ngararomong atuh sia aing mah teu nitah kapan ka sia teh kunaon atuh nyembah ka aing. Kami mah dititana ku paus atuh teangkeun paus da ku sia teangkeun pausna. Wah, paus tu pertama, kahiji, kadua. Terus diayakeun pemimpin Yahudi ge diayakeun, pemimpin-pemimpin Hindu, pemimpin-pemimpin Buddha, pemimpin-pemimpin kitu Konghucu. Kabeh Shinto dan lain sebagainya diayakeun lantaran dianggapnya nalah nu nyasarkeun nu mantak pengikut-pengikut lapor ka Gusti Allah